barudak dan sare salaki keur di si kebon. Sore neng si salaki ai. Bodak. Enak nikmat ya sore di. Biasana tuh kan. Oh, biasana cepol dia mah. Aduh, Kak jadi nyeri. Nyeri. Kalau tulangnya salah tuh. Wah, itu biasa ya. Nyeri sakit koyo mah naon atuh. Mau atuh nyeri atuh Kang Edi ah. Oh, kalau bulan. Terasa tuh nih. Tidak bisa diam. Kan Kang Edi lalaunan nyeri. Ah, bukan kira launan atuh. Tuh. Yuk, jeung cek aku yuna di ah. Tapi enaknya. Hasan. Nih, tos ah. Hah? Tos, tos. Tentang pilihnya. Kena naon eta nyeri cepet. Nah, gemurak nangka teh. Si Neneng kakeureut teh nyeri teh. Eta we nyeri cepet cenah bodas naon teh. Oh, geutahna teh nangka bodas geutahna. Nangka bodas. Oh, cepet tuh kakeureut teh nyebutkeun nyeri teh dibungkus. Oh. Oh, nangka Pak. Oh, gemurak nangka. Kirain teh. Eta tuh nyeri-nyeri sok. Oh iya tah kakeureut. Si Neneng nyebutkeun nyeri teh. Beneran Pak eta teh? Enggak we. Sok atuh mah yang nangkan teh. Aung eta geuning geus kitu geuning ah. Sok subuh wae. Sok atuh ka luar atuh meneh. Naon meuni naon deui? Meuni naon? Eta we cenah nyeri cepet cenah. Tah cepet teh pan getahna. Da ka sebaleun wae da mah. Getahna mah mau kudu dijentrekeun wae. Cepet teh getahna. Da pikiran teh Victor wae nyaho teu? Victor, pikiran teh kotor. Heeh, atuh Neneng mah hampura we atuh Bapak sok atuh gerak keluar. Tahu mah nyeri teh dibungkeut tong tarik teuing. Sugan teh Bapak teh di kebon, sugan teh ngawa aya di dieu geuningan berdua-duaan nya urang teh curiga. Kan murak nangka atuh. Kan mana cenah teu beuki nangka mah teh dipurak di kebon, di dieu tah di saung. Tuh Pak, abi teh curiga kumaha sok. Da eta cinggereneng ngomong ke cenah cepel cenah jeung non aya getah nyeri nya saha nu teu nyeri hate sok curiga urang teh Bapak. Mah teh getah nangka teh cepel kana leungeun teh. Cepel atuh. Getahna bodas. Oh atuh Pak meuni hampura we atuh Neneng meuni teh meuni tapi ulah sakali-kali deui da eta berduaan wae di dieu atuh nyingkur deui. Atuh nyingkur. Wah nu di kebon ge batur ge loba di Karbon. Atuh buni atuh tuh. Eta da cinggereneng atuh kadengena cepet-cepet. Dia mah mane ka mana tuh? Apaan abi teh rek istirahat di dinya aya wae ngadengkeun cinggereneng aya cepel-cepel kitu nyeri. Atuh nyampurkeun ka ieu Neneng. Kalau ngintip ah sugan teh lain Bapak jeung si Sureneng. Aya ngadedengekeun meureun tah tadi teh nya. Oh dari dinya tah mun kadenge cepel nyeri cenah. Pak abi teh geus isin ku netizen teh. Naon kitu? Oh Bapak teh jeung si Sureneng cenah ieu wae cenah bobogohan wae berselingkuh wae cenah ka Ijah teh Bandung ngomong netizen teh Bapak era seluruh dunia Pak ieu teh. Beneran mah Bapak kali si Neneng aya awas mah sakali-kali deui Bapak jeung si Neneng cenah sileud peuteuy itu cenah tuker di saung jeung Kang Edi cenah. Urang teh lewat Kang Edi keur murak ieu. Urang teh disampeurkeun da urang mah beuki. Nyaho atuh urang teh curiga da eta meuni nyeri. Cepet cenah. Nyeri teh tah oh bedaug tah. Mending mun teu apa ti netizen mah aduh seluruh dunia ieu teh Sureneng. Bapak ih mending beresan yang bikinnya. Awas mah sakali-kali deui sia. Hampura we abi pa Neneng. Eta di bejaan teh ku netizen. Yeuy maneh Sureneng. Netizen. Betak naon-naon teh mah tong janji gorok wae tempoh heula. Tempoh heula nu bener ngadenge batur kitu. Oh, janji bantawang. Atuh hampura we si Sureneng meuni maneh meuni Bapak. Ulah ngagugu gosip. Kade maneh ulah sakali-kali deui kitu nya da soalna yeuh saungna nyingkur Pak. Wah sekali-kali deui paling oge 5 kali deui. Bye bye. Pagabawa sa Sureneng. Sok sia di balado Pak aing. Makan wae maneh mah. Nah, gua, Curi ka agae.